Iya HP butut, tapi yang jadi duit. Kumaha nya carana? Cilik. Sini. Ya. Iya. HP. Kumaha? Jual, da saha we. Dek, HP rusak ieu dijual. Siapa temunya nyahoeun trik? Ya, zaman sekarang apapun harus jadi duit, sia teh. Mau doraka, Jack. Doraka. Betul, Jack, mau doraka. Iya ya. Kemali ya. Nanti Tuhan bendu ya. Iya, Mang Jack. Tapi lah, bae Mang Jack. Kita buka duit. Itu kan jelema si Adedi kelina mobil. Mana ieu? Pura-pura ieu. HP butuh gitu. Bidusan keneh. Komplit dijual murah meriah. Ieu, keur butuh duit. Ya dititah ku manggih ka si eta mah sieun ka aing. Mun nyahoeun dititah ku aing pasti si eta mah dibeli wae. Oh, kayaknya aja nanti mana diberek paling komison. Go. Ayo, tunggu sakit dulu. Yo, si Mang Jack jual HP tah. Alus keneh HP nama gua teh. Dijual. Yo, si Mang Jack tuh di ditu tuh. Oh. Gawat duitan. Sabaraha we cek si Mang Jack teh cenah. HP naon ini, Dik? Tong ka dibuka, engke pokoknya dibuka na mangke. Tok duitan heula. Alus teh. Alus. Kamerana ge bisa purangda alus budak. Pokona ka ciri. Tok duitan heula. Wah, keur eueuh duit 100-nya. Tuh sok saya nawe gawat. Engke dibuka na heuh, urang geus eueuh buka. Nya heug. Bae. Ka 100 we. Aya naon ieu? Aya tadi kita ngajual HP cenah ieu kumaha? HP saha? Tah, HP naon sia teh sidik? Tadi cek mau kita jual HP. Mangkek naon sia? Wah, anjir, ieu HP pepos kieu. Wah, jadi nyek ditipu ku si sidik. Goblok siapa sidik? Bener, Ya, ai sia ka babaturan, cuma tipu goblok. Ai sia, anjir. Ya, Adede, anjir. Ya, si sidik. Mas, ya, Adede ayeuna mah lumpat ka polsek ka wali, bawa kantor polisi ka dieu. Mang Jack, ayo tadi. Mang Jack, Goblok sia kamu sering ke babaturan. Ieu dicari. Adede, goblok siapa sidik? Mang Jack. Aduh. Ulah kitu ge deui mah. Mang Jack. balik mana, Dik? Nipu ka aing. Untung tak aya Bahjek. Untung aya aing. Coba lamun eueuh aing anu baik hati anu bager anjir ka teman teh aing mah. Cara kitu dik goblok sama dik. Mang Jack, ini jadi Sia mah. Naon sia? Ngawan teh. Geus. Bawa ke kelurahan geus.